Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing marorang kali sadayana anu kararasan ayeuna aya di rorompokna masing-masing. Nah, dina dange ieu urang patepang deui tina pangajaran bahasa Sunda. Nah, anu bade didugikeun dina pangajaran ayeuna nyaeta pangajaran anu kaopat ngeunaan dina kasehatan. Nah, dina kasehatan ieu aya dinu halaman 37 anu aya dina buku paket nyaeta di dieu aya percakapan antara ade jeung mamahna anu ngajudulan jajan tambarakan. Ku Bapa engke bade dibacakeun dina ieu percakapan antara ade jeung mamahna. Saur ade, "Mah kenging henteu, ade ameng karerencangan." Saur ade. Saur mamahna, "Nya mangga wae asal ulah kamalinaan amengna." Saur ade, "Kenging henteu mah, nyuhungkeun artos jajan. Da ari ameng teh rerencangan ge sok bari jajan." Saur mamahna, "Sanes nembe teh tos meser bubur, naha make kedah jajan deui." Saur ade, "Ih ari mama, eta mah sanes jajan atuh disebatna ngopi. Ari ayeuna mah ade nyuhungkeun artos kangge jajan." Saur mamahna, "Mani teu aya kawaregan, gaduh artos mah tabungkeun pan hoyong sapedah ade teh." Saur ade, "Wios atuh ari moal masihan mah, ade bade ameng heula nya." Saur mamahna, "Ade sakedap, awon ari nuju nyarios sareng sepuh ngaleos kitu wae, dosa eta teh. Engke oge artos jajan mah dipasihan, sok calik heula." Saur ade, "Muhun atuh mah." Saur mamahna, "Kenging jajan ngan ulah tambarakan, komo jajan katuangeun anu kakebulan atanapi kaentreupan kulaleur, jajan es isrud." Saur ade, "Moal atuh mah, moal jajan nu kararitu. Ade mah bade meser snack, permen atanapi coklat. Eta ge sadayana pan rapih dibungkusna, moal kakebulan atanapi kaentreupan ku laleur." Saur mamahna, "Nya nuhun atuh ari ade ngartos mah, ngan ade sami we. Bangsa snack teh eta seueur ngandung zat nu matak ngabahayakeun kana awak urang." "Ade," saur ade, "bahaya kumaha mah?" Nah, mamahna, "Muhun bahaya we kana usus eta katuangeun teh balukarna usus urang bakal reksak. Da dina eta katuangeun teh seueur ngandung penyedap rasa." Saur ade, "Oh kitu mah, sieun atuhnya ari katuangeun anu kakebulan sareng kaentreupan laleur matak ngabahayakeun." Saur mamahna, "Tah upami katuangeun eta mah ngabalukarkeun nyeri padaharan urang bakal kaganggu sabab kokotor atanapi virus lebet kana padaharan urang." Kitu tah, De. Naha ayeuna ade bade tetep jajan nu kararitu? Mangga ayeuna ku mamah dipasihan atos jajan, ngan upami ayana naon tanggung akibat nyaliranya. Saur ade, "Moal atuh mah, ade moal jajan tambarakan mah, moal cios nyuhungkeun atos jajana." Saur mamahna, "Mangga wae ngan ulah kamalinaan." "Kapan?" "Tadi di sakola sanes seueur PR nu kedah dipidamel." Saur ade, "Muhun mah." Nah, saparantos hideuk maca dina ieu percakapan antara ade jeung mamahna
pek ayeuna ku hidep hartikeun naon anu eusi dina percakapan ade jeung mamahna. Nah saatosna tidinya pek ieu aya kamus mini ku hidep salin dina buku tulis. Terus ieu aya pancen kangge hidep. Naon pancena? Nyaeta teh hiji duikeun ka 10. Nah nu kahiji ayeuna dina bagian kedua aya eusi guneman. Tah ieu aya eusian di dieu anu tadi aya dina carita. Nah pancen keur hidep ieu aya 10 soal. Nu kahiji nyaeta saha wae nu keur guneman, siapa saja yang lagi berbincang atau lagi ngobrol ya. Nu kadua naon hartina jajan tambarakan teh. Nah apa artinya jajan sembarangan itu? Kunaon urang teu meunang jajan tambarakan? Kenapa kita tidak boleh jajan sembarangan? Nu kaopatna rek indit ka mana ade permisina. Nah mau berangkat kemana ade meminta izin kepada orang tuanya. Nu kalima diizinan henteu ku mamahna, diizinan tidak oleh orang tuanya atau oleh ibunya. Nu kagenep naon nu dipenta ku ade ti mamahna, apa yang dipinta oleh ade dari ibunya. Naha ade bet menta duit jajan, kenapa ade meminta uang jajan padahal geus barang dahar, padahal sudah makan. Nu kadalapanna dipapatahan naon ade ku mamahna, di nasehatin apa ade oleh ibunya. Nu kasalapan dibere henteu duit jajan, diberi enggak uang jajan. Nu kasapuluh nurut henteu ade kana papatah mamahna, mengikutin enggak aturan ataupun yang dinasehatin oleh ibunya. Nah mung sakitu anu tiasa didugikeun dina pangajaran anu kaopat ieu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala masian kailmuan kangge urang sadayana. Dicukupkeun sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.